Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ismul fa'ili sareng ari isim fa'ilna min hatina itu lapad yagzu sareng yarmi gozin eta lapad gozin ghaziya goziyani gozuna goziyatun goziyatani goziyatun wa ghawazin wa kadzalika sarengnya kitu deui saperti lapad gozin romin ari lapad romin warodin sareng lapad rodin wa aslu gozin sareng ari asalna lapad gozin goziun eta lapad goziun kulibat ditukeurkeun naon al wauna yaan kana iya litatorru piha karena cicing ditungtungna eta wau wan kisarima sareng narima kasrahna huruf qoblaha anu samemeh wau kama kulibat saperti ditukeurkeun wau pi guzia dina lapad guzia sumaqalu tuluy ngucap ulama sorob goziyatun lapad goziyatun li annal muannasa karena sayatosna lapad muannas far'un eta cabang far'ul muzakkari eta cabangna lapad mudzakkar wa ta'u sareng ari ta'na thairatun eta anu anyar-anyar datang wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun fil maf'uli dina isim maf'ulna minal wawi tina adu bangsa wau magzuwun kana lapad magzuwun wa minal ya'i sareng tina anu bangsa iya marmiyun lapad marmiyun tuklabu ditukeurkeun naon al wauna yaan kana iya wa yuksaru sareng dikasrohkeun naon ma huruf qoblaha anu tetep samemeh iya li anal wawa karena sayaktosna wau wal ya'a sareng iya ida jata ma'ata di mana-mana patempung apa kumpul itu wau sareng iya fi kalimatin wahidatin dina hiji kalimah wal ula sareng ari anu kahiji minhu matina itu wau sareng iya sakinatun eta anu paeh kulibat mangka ditukeurkeun naon al wau yaan kana iya wa udgimat sareng diidghamkeun naon al ya'u iya anu kahiji pil ya'i dina iya anu kadua wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun bi fa'ulin dina wazan fa'ulun minal wawi tina anu bangsa wau aduwun kana lapad aduwun wa minal ya'i sareng tina anu bangsa iya baghiyun lapad baghiyun wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun bi fa'ilin dina wazan fa'ilun minal wawi tina anu bangsa wau sobiyun lapad sobiyun wa minal ya'i sareng tina anu bangsa iya sariyun lapad sariyun wal mazidu fihi sareng ari fi'il sulasi majid fi tuklabu mangka wa mazidu fihi sareng ari fi'il sulasi majid fi tina mu'talam bangsa wau tuklabu eta ditukeurkeun naon wauhu wau na kana iya wauhu wau naon wauhu wauna yaan kana iya li anna kula wawin karena sanya na tiap-tiap wau waqa'at eta anu tumiba ieu wau waqa'at anu tumiba ieu wau rabi'atan bari anu kaopat pasuida atawa leuwih walam yudhamma sareng henteu didomahkeun naon ma huruf qoblaha anu tetep dina samemeh wau kulibat mangka ditukeurkeun ieu wau yaan kana iya pataqulu mangka ngucapkeun anjeun a'ta yu'ti kana lapad a'ta yu'ti wa i'tada ya'tadi sareng lapad i'tada ya'tadi wa istarsya yastarsyi sareng lapad istarsya yastarsyi wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun ma'adhamiri sarta isim dhamir apa itu kana lapad apa itu wa i'tada itu sareng lapad i'tada itu wa istarsya itu sareng lapad istarsya itu wa kadzalika sareng tanya kitu deui tagozaina ari lapad tagozaina wa tarojaina sareng lapad tarojaina warabi'u sareng ari bagian anu kaopat al mu'talul ainu eta fi'il mu'tal ain wal lamu sareng lam
wa yuqalu sareng dibasakeun lahu kana itu mu'tal ain walam al naon allafiful makrunu fi'il lapif makrun patakulu mangka ngucapkeun anjeun syawa yaswi sayyan kana lapad syawa yaswi sayyan karoma yarmi romyan seperti lapad roma yarmi romyan wa qawiya yakwa kuwatan sareng lapad qawiya yakwa kuwatan wa rawiya yarwa royan sareng lapad rawiya yarwa royan mislu rodiya yardo seperti lapad rodiya yardo bahwa royanun bahwa mangka ari isim fa'ilna teh royanun eta lapad royanun wa imro'atun royan jeung lapad imro'atun royan mislu atsyanu wa atsya eta misil seperti lapad atsyanu wa atsya sareng lapad atsya wa arwa sareng ari lapad arwa ka'angto eta seperti lapad a'to wa hayya sareng ari lapad hayya karodiya eta seperti lapad rodiya wa hayya jeung lapad hayya yahya hayatan sareng lapad hayya yahya hayatan bahwa hayyun wa hayya wahayya pahuma hayyani wahayyu pahum ahya'u wa yajuju sareng menang naon hayyu lapad hayyu bi takhfifi naon hayyu lapad hayyu bi takhfifi kalawan dientengkeun atawa wal amru sareng ari fi'il amarna ya eta lapad ihya ka irdo seperti lapad irdo wa ahya sareng lapad ahya wa ahya yuhyi wa haya sareng lapad haya yuhayi wa istahya yastahyi sareng lapad istahya yastahyi istihyaan wal amru sareng ari fi'il amarna minhu tina lapad istahya istahyi eta lapad istahyi wa minhum sareng eta tina wa minhum sareng eta setengah nati urang Arab man ari jalma yaqulu anu ngucapkeun ieu man istaha yastahi lapad istaha yastahi istahi wadzalika sareng ari itu ngabuang iya likasratil istimali eta karena loba kapakena kama qalu saperti ngarucapkeun orang Arab la adri kana lapad la adri fi la adri dina lapad la adri. Al khamisu sareng ari bagian anu kalimana al mu'talul fa'u eta fi'il mu'tal fal wal lamu sareng lam wa yuqalu sareng dibasakeun lahu kana itu mu'tal fa sareng lam naon al lafiful mafruqu fi'il lafif mafruq taqulu ngucapkeun anjeun waqo lapad waqo karoma saperti lapad yarmi roma yarmi bakia lapad baki lapad baki bakiyani lapad bakiya bayok yaqi yaqiyani yaquna kayarmi seperti lapad yarmi wafil amri sareng dina fi'il amarna qiya ku ki kiya kina lapad ki kiya ku ki kiya ki kina wa yalzamuhu sareng misti kana lapad ki naon hukul ha'i nepungkeun ha fil waqfi dina tingkah waqaf wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun fi ta'kid dina kaantalan nun taukid sakilah kiyanna kana lapad kiyanna kiyanna kiyanni kunna qinna kiyanni qinani wabil khafifati sareng kalawan kaantalan nun taukid khafifah kiyan kun kin wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun wajia yauja lapad wajia yauja karodiya yardo seperti lapad rodiya yardo wal amru sareng ari fi'il amar tina lapad wajia ija eta lapad ija ka irdo seperti lapad irdo asadisu sareng ari bagian anu kagenepna al mu'talul fa'u eta mu'tal fa wal ainu sareng ain kayaini saperti lapad yaini wa yaumin sareng lapad yaumin wa wailin sareng lapad wailin wala yubna sareng henteu diadegkeun minhu tina itu mu'tal fa wal ain naon fi'lun kalimah fi'il asabi'u sareng ari bagian anu katujuhna al mu'talul fa'u eta kalimah atawa fi'il mu'tal fa kalimah
kalimah mu'talfa wal ainu sareng ain wal lamu sareng lam. Wazalika sareng ari contona wawun eta lapad wawun wayaun sareng lapad yaun liismail harpaini eta pikeun dua ngaran dua huruf. Wallahu a'lamu bissawab.